Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya balawargi kanca-kanca balarea. Kumaha dararamang sadayana nu teu damang nasing dienggal damangkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Patapang dangu deui sareng sim kuring kisukma alias Mang Maman ti lembur suka tengah. Baraya balawargi kanca-kanca balarea sadayana anu nuju calik sing merenah calikna, nu nuju ngagoler sing merenah ngagolerna, ngarehatkeun kana kacape. Ibu-ibu anu nuju ditepas ngarumpi sareng tatanggi duka anu dirumpikeun teh naon atanapi nuju gegeroh nyeusehan ngepel masak segala rupi pacabakan bari ngadangukeun dongeng sim kuring teh sing merenah kana pandanguna. Nuju di perjalanan sing salamet di perjalanana dugi ka bumina masing-masing atanapi di perjalanan teh bari ngadangukeun dongeng sim kuring sing merenah kana pandanguna sareng sim merenah kana manahna. Baraya balawargi kanca-kanca balarea kaum dangu sim kuring teh di dieu bade neraskeun hanca sim kuring anu kiwari katunda anu judulna Nu Geulis Dipake Nu dikarang ku Bapak Kasukarna, nu digarap deui ku sim kuring. Baraya balawargi kanca-kanca balarea sadayana hatur nuhun pisan, rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu atos salasreb jeung anu atos setia dina channel sim kuring. Atuh baraya sadayana hapunten pisan tina kaluluputan sareng kalepatan sim kuring dina carios dongeng atanapi aos dongeng sim kuring. Baraya balawargi kanca-kanca balarea kaum dangu sim kuring teh engke bade macakeun komentar-komentar ti aranjeun atanapi ti baraya supados tenyang kolong teuing kana wakos hayu urang lebet ka alam carita. Baraya balawargi kanca-kanca balarea kaum dangu lamun telepat mahanca sim kuring kiwari teh tatangga padira teu talangke seak narajang babarengan atuh ngan sakarewek ohim geus kababandang teu bisa walakaya leungeunna ditalikung dikatukangkeun ngan sungutna ngawawak menta ditiup ceuli. Eta babandang disetorkeun ka utusan menak ikin kerung ngadengekeun nu ngagawawak menta ditiup ceuli bari nyarekan lak-lak dasar teh. "Sanu boga kompa?" ceuk ikin kanu ngariung. "Abdi," jawab salah saurang nu ditanya. "Cing, nginjem atuh," ceuk ikin. Leos nu boga kompa ka imahna. Telila datang deui bari ngajingjing kompa, sok dibikeun ka ikin. Gancang ku ikin ditampanan, ari tungtung selangna dicolokeun kana ceulina ohim terus dikompa. Set! Sorak kompa. Lengerak ohim kapaehan sungutna ngabudah. "Anterkeun ka imah," ceuk ikin bari mikeun deui kompa kanu bogana. Ohim digotong dianterkeun ka imahna, sajeroning ngagotong manehna ngaromong. Tah kitu pikir batur mah, abang pangiring menak gancang pisan manggih akalna teh. Teu kudu jeung dituap tiup sagala, wangin kompa oge teu burung hasil.
Eta teh akal pangiringna, komo meureun akal dununganana mah, jawab baturna. Ari ikin harita keneh oge mulang lantaran diomat-omatan ulah lila ku dununganana. Sanggeus ikin balik, bus Fatimah ka kamarna, reregan ditutupkeun, manehna naksir acuk nu sarae ditetep dibulak balik. Bari nyipta nu ngirimna, nu teu karasaeun sumping cenah repot ku padamelan. Ras manehna inget ka Ohim nu geus kumawani nyieun tumbal ka manehanana anu akhirna malindes lantaran pagawean, goreng buahna oge geus tangtu goreng. Ari inget naon sababna Pang Iwan Somantri teu sumping-sumping? Teg aya sangkaan goreng. Tetela Iwan Somantri teh bogoheunana mah sabab saban bulan terus bae nita ikin ngalongokan ka manehna bari barang bawa. Ngan ari sumping ku anjeunna mah moal kersaeun sabab sieun ditarik kawin meureun. Di alus-alus oge manehna teh urang kampung bau lisung. Tangtu sepuh Iwan Somantri moal doaeun. Sabab turuna cah-cah kuricakan sepi, pangarti tuna pangabisa, teu bisa nulis jeung maca. Piraku istri pangagung buta huruf, teu bisa makalangan da punggak pingguk, jadi tetela jauh harepanana bisa dipika garwa teh. Curucud si panonna nyak celakan jung nangtung ngalong dina jandela. Anu harita can dipeundeutkeun padahal geus poek ngan ukur kasinaran bulan sabit nu ukur reuyeum-reuyeum. Kodomang manehna meti kembang sedep malem nu seungit katebak angin maninga dalingding. Terus diambung semu nu deudeuh pisan, disiram ku cimata nu nyak celakan, sirahna ngaleh-leh, bakatku nalang saha teh. Katemponan bulan sabit milu ceurik da sidik nyak celakan, cuk celak ninggang ka bumi, kawas milu nalangsa pedah bakal papisah. Sanajan rek panggih deui masih lila waktuna. Sanggeus bulan sabit leungit kasilep ku cedeumna langit, paralak hujan turun, atuh kapaksa jandela ditutupkeun, ngoloyoh manehna ayuh, barin tetep ngalamun sasambat jero hate. Duh, cuncunan buah kalbu, keur sembaheun diri abdi, kaulaeun nu sangsara, pamuntangan nu prihatin, kamana atuh agan teh geuning teu keur sasumping, ka abdi teh ngantep bae, kawas nu hoyong nandasa, ngarah siang tara neda, ngarah wengi sinas nyaring. Mun saumur-umur kieu abdi teu kiat rumingkang, teu sanggem aya di lembur, asa di pangbuangan kawas manuk dina kurung, teu bisa ngalayang hiber milari gamparan. Joal deui sangkaan gorengna datang deui. Yen tangtu Iwan Somantri kawin heula ka sasamana, saenggeus boga pamajikan kakara nyokot manehna rek dipake selir. Atuh purungkut manehna sieun, najan enya oge urang sisi, embung ari dipake selir mah, kajeun teuing rek minggat wae ninggalkeun indung bapana. Sabab lamun enya agan Iwan Somantri arek migarwa, tangtu neangan nyusul-nyusul ka manehna. Geus gilig kitu terus manehna kaluar,
api-api reka cai dah hujan geus raat. Leos bae indi tepuguh nu dijugjug mawa buntelan leutik. Ku indung bapana teu ditanya sanajan mawa buntelan oge. Samarukna keur salin pedah sok angger kacaina teh ti peuting. Aya sote sangkaan tepuguh sanggeus lila teu balik-balik terus diteang ka pancuran. Barang di pancuran eueuh kakara gujrud ngabejaan tatanggana yen Patimah kabur ninggalkeun kolotna. Atuh bring pada nyarusul saobor-oborna. Sapeuting jeput Patimah terus-terusan disaksrakna, tapi eueuh tapak-tapakna acan sanggeus beurang di teangan kanu jauh, tapi lebeng wae teu kapangih. Tepi kabaralikna deui teu meunang katerangan naon-naon. Atuh padira jeung pamajikanana bingungeun, teu ngarti ku pola anakna make jeung kurulas kereles sagala. Manehna oge nyarahun ari sababna pangkabur mah lantaran Patimah mindeng nyarita yen senggah dipikah hayang ku menak mah lantaran manehna teu boga pangarti cara urang kota. Sok sieun engkena disepak kitu bae. Da buktina ku urang kampung oge manehna geus dipake tumbal teu diajenan seperti manusia. Keur ting haruleng rongheap Iwan Sumantri datang diiringkeun ku Ikin. Atuh jol segeruk wae indung Patimah ceurik. Kacida Iwan Sumantri heraneunana tara-tara disasari make dibageakeun ku ceurik terus nyarita. Kunaon emak teh nganggo nangis? Indung Patimah teu nembalan kalah beuki rosa wae inghak-inghakan. Nempo pola nu jadi pamajikan kitu derek-dek padira nerangkeun kejadian peuting tadi dipangkaburkeun ku anakna sarta diterangkeun sabalakana. Pang Patimah kitu teh manehna sieuneun dipigar wa ku anjeunna pedah ngarumasakeun manehna lain babadna. Iwan Sumantri ngahuleung meunang beja kitu teh hatena handeueul. Sarta pok nyarita, "Ama, sawios tong dianggo nangis. Abdi tetep tanggung jawab pikeun ngurus emak sareng bapak. Hanas eta Patimah ngaleos ti dieu, keun wae urang pilari sugan kapendak deui." Agan, kalintang emak sareng bapak isina dugi ka teu tiasa nalinggakeun pun anak. Kawas ngapilainkeun kana pamundut agan. Tong gaduh emutan kitu emak. Anggur mangga ieu tampi oleh-oleh ti abdi. Tadina mah kanggo Patimah. Kumargi anjeunna teu aya. Anggo wae ku emak, ceuk Iwan Sumantri bari mikeun babawaanana. Tidinya manehna pupulih rek balik deui cenah. Rek nyalayakeun hate. Sajajalan budina mesum, kacida handeuleueunana dipangleoskeun teh. Asa disangka lalaki tukang ngamaenkeun istri. Malah nyati harita manehna tara kaluar pagaweanana ngaringkeb maneh di kamarna. Atuh paromana jadi kanyos, da kurang sare jeung nunda dahar. Hatena keukeuh ambek pabaur jeung sedih. Ambekna pedah dipangleoskeun ku awewe nu harkatna rendah batan manehanana. Sedihna ingget bae teu daek poho malah beuki lila beuki masket. Panasarana hayang panggih. Katurug-turug geus katohian ku ramana yen manehna gering nangtung ngalang layung kesengserem ku urang kampung. Tapi ramana can talete. Emutanana keun senaceng harheula lamun geus berag kakararek ditalek cenah.
Sanyana Iwan Somantri oge geus boga sangka bakal ditaros ku Ramana teh nu matak pasapopoe ngaram maneh ngahindarkeun ditepungan ku Ramana. Tapi beuki lila kalah beuki ti belat keur naon cenah cicing di imah oge ari hate nguluwut mah. Fatimah kaburna lantaran embung dikungkung hayang bebas ku jalan atrok-atrokan. Bener pinter ceuk hatena tetela kudu diturutan naon salahna lamun disusul. Keun cenah isukan subuh-subuh rek ninggalkeun kolotna rek ngubar-ngubar Fatimah sugan kapanggih. Hayam reang kongkorongok ngabagiakeun sang surya nu rek medal belah wetan. Cahayana ting arudat kawas rek bijil tukangeun gunung. Iwan Somantri geus kaluar sejanyaba ngalalana nutur-nutur indung suku rek mapai-mapai Fatimah maluruh nu kabur. Pakaianana niru-niru orang kampung supaya ulah aya nu nyangka yen manehna urang kota. Nu dibawa ngan duit wae ngarah rikip teu katara. Loba desa geus kaliwat terus nyusur-nyusur gunung mapai-mapai lamping nulung kawing. Barang geus ngaliwat wates nu kacangking ku Ramana kakara reureuh di daerah bawahan batur. Sanggeus poek acan keneh manggih kampung malah neangan jalan satapak oge susah lantaran anjeunna apruk-aprukan tadina motong jalan atuh kapaksa reureuh handapeun kiara rek ngadon mondok. Sapeupeting ngahodhod bakating tiris gadona norok tok kabulusan tonggongna cipruk ku Ciibun da teu mawa salin ngan sareged awak. Sajeroning nahan katitiris pirah ka pikiranana teu waleh inget ka Fatimah ceuk garentes hatena. Sajeroning nahan katiris pikiranana teu waleh inget ka Fatimah ceuk garentes hatena. Saumur nyunyuhun bulu tara manggih kapeurihan tara sare di luar can ngerasa teu dahar istu sagala nyampak eueuh kakurangan kakara ayeuna engkang kawarah ku nyai make ngalakonan teu dahar sapoe jeput jeung mondok dina handapeun kiara tempat bees sito leuweung. Tapi engkang moal ngejat moal eleh ku kekere moal balik ku kapeurih moal sieun ku maot hate keukeuh hayang manggihan nyai nu kumawani ninggalkeun diri engkang. Sapeuting jeput Iwan Somantri teu bisa sare awakna ngadegdeg bakat ku tiris nyelapkeun maneh dina sela-sela akar teu sieuneun ku oray. Subuh-subuh di wetan katempo rai raayan caang ting arudat megana jadi tanda sang surya tereh medal manuk ricit di sarada kawas ngabagiakeun. Iwan Somantri cengkat jung nangtung bari heuai terus nguliat muihkeun cangkeng maning ngaderek-dek tulangna teh di sarada. Didinya terus indit rek neruskeun lampahna. Beuki lila panon poe beuki luhur anjeunna ngeureuyeuh neangan lembur. Badana leuleus taya tanaga lantaran ti waktu indit tepi ka harita teu manggih cai sakecelak-kecelak acan atuh peujitna pupurilitan nagih eusi disada ku kurubukan. Tengah poe kakara nempo lembur suhuna ni imah paragpag ting aranjlo katempo ti luhur pasir atuh buru-buru anjeunna mudun beras manggih jalan jajahan atuh leumpangna beuki gancang. Teu lila manggih garduh
palupuhna leucir mani baresih. Iwan Somantri katarik palayeun reureuh terus asup ka eta garduh gek diuk nyarande kana tihang socana melong kalebak nempo sawah nu mayak pakoneng geus meujeuhna di ala. Angin leutik ngahiliwir nyecep tiis karasana. Iwan Somantri kawalahan lenggut nundutan da sapeuting jeput teu sare teu karasa ngoloyoh kana palupuh reup sare nikmateun pisan da mani ngagebra. Urang kampung mani ribut paciweuh meresan jalan pager-pager di kapuran kamalirna di koredan teu meunang barala solokan dibenerkeun supaya caina ngalir teu meunang mendet ngageyembeng bisi nimbul panyakit. Tua kampung ti poporongos lamun manggih nu barala teh lantaran manehna dibejaan ku juragan lurah yen juragan camat bendu sabab desa eta pang teu beresna. Nu matak harita ku juragan camat arek dironda. Teu lila bruwel aleutan para pangagung dikawal ku panggawa desa. Tua kampung cuhcih marentah ka rakyat supaya kaluar ngahormat nu ngaliwat. Juragan camat gumbira nempo kaayaan desa lantaran sidik rakyatna salubur makmur saban tanah lowong pinuh ku pepelakan anu laleubeut buahna. Atuh juragan lurah anu tadina hemar-hemir sieun ditegor teh ayeuna mah hatena ngemplong lantaran nempo dununganana budina marahmai kawas nu gumbira. Saban juragan camat nunjuk kana bubuahan kayaning waluh, nangka, lejet, campedak jeung sajabana nu buahna galede. Samaruk juragan lurah mah dipundut atuh ngaharewos ka ponggawa. Ponggawana ngaharewos ka bawahanana anu akhirna tepi kanu boga pepelakan kumanehna haripeut pisan di ala. Sok dipasihkeun kanu mundut atuh disatukangeun iringan teh ngabengkot sababara tanggungan bubuahan nu disebakeun ku rakyat. Barang ngaliwat garduh nu dipake sare ku Iwan Somantri, juragan camat ngarandeg heraneun bari pok sauran semu bendu. Cirurah, hari eta jelema naon batur-batur saribuk beberes. Hari ieu kalah ngagoler. Juragan lurah reup geuneuk rai pias ditegor teh ceuk hatena. Aya deui wae sesekelan teh. Bari terus nyampeurkeun nu ngagoler sarta ngageuingkeun digugujeg. Iwan Somantri hudang barang ngareret loba jelema kacida reuaseunana tepi ka olohok terus gigisik sarta kuram kireum. Hei Kisema, pandika teteh lalain urang dieu sabab teu milu beberes aub jeung batur. Urang mana maneh teh? Ceuk juragan lurah morongos. Iwan Somantri sajongjongan mah telemek teu nyarek mikir pijawabeun sanggeus manggih pok nembalan. Abdi urang kampung Ciseureeuh, desana Panyileukan Kawadanaan Cipta Nagara. Saha ngaran maneh? Iwan Somantri kerung terus ngajawab. Nu katelah mah wasta abdi teh pun Yudalara, anakna Bapa Dira. Neangan naon los-los ka dieu bari teu lapor ka kami. Boa sampean udagan nagara. Abdi nuju milari adi wastana Fatimah. Wireh kabur ninggalkeun lembur tega ku indung bapa. Kunaon adi sampean make kabur? Margi dikawin ku Ki Ohim tapi diserahkeun deui jalaran ngawina teh mu nganggo tumbal karunghal.
Segala tanya jawab Yudalara jeung Lurah ku Juragan Camat di Bandungan. Anjeunna kacida katarina ku Yudalara teh sabab dina ngajawab pertanyaan Lurah nu nurugtug ngajawab kalawan beres jeung tatag deui. Katurug-turug pamuluna halus beda jeung urang kampung nu aya di dinya. Anjeunna make aya roy hayang ngagawekeun terus nempas milu nyarita. Disilah Andika aya di wewengkon kaula. Kulantaran Andika jalma mancang muncung tepuguh dumuk keur ngajaga keamanan ieu nagara. Boh keur keamanan diri Andika kapasa kaula nahan sampean pikeun ngayakeun pamariksaan anu leuwih taliti engke di kantor. Yudalara teu baha kana timbalan Juragan Camat teh terus wae ngiring saolah-olah jadi tawanan. Kabeh jalma nu aya di dinya mangkarunyakeun ka Yudalara teh sabab kaciri Yudalara jelema jujur, eueuh paut jadi jelema jahat. Lamun ditilik tina paromanana mah mudah-mudahan wae cenah ku Juragan Camat ulah dipanjara. Kitu deui barang datang ka kacamatan Yudalara teu ditahan tapi langsung dicandak ka bumina. Kumaha Andika? Batuawanianan sia teh? Rumaos abi mah. Ngomong naon atuh nyi? Para ruguh. Euleuh baraya waktosna parantos seep cag urang tunda dianjuang siang sareng wengi. Kabaraya kapal wargi ka kanca-kanca kabalarea hatur nuhun pisan anu atos subscribe jeung anu atos satia dina channel Sim Kuring. Hapunten pisan tina kaluluputan sareng kalalepatan dina carios dongeng Sim Kuring atanapi ngaos dongeng Sim Kuring. Kabaraya kapal wargi ka kanca-kanca kabalarea kaum dangu kurang bacakeun komentar-komentar tibaraya sadayana. Aya ti Kang Gun Guntur nganterkeun kopi meuli tarasi pohara nakerna teh. Pohara. Hatur nuhun atos ngadangukeun dongeng Sim Kuring. Teras aya ti Ece Anggini Pitaloka atau Teh Anggini Pitaloka. Aya dongeng anyar geuning. Nyobaan ngupingkeun heula Kang. Mangga atur nuhun deui atos ngadangukeun. Teras deui aya ti Mang Aje urang Sukatengah salemburan sareng Sim Kuring. Ngongeng cenah Mang Maman. Hatur nuhun pisan Mamang Aje anu di lembur Sukatengah. Teras deui aya ti Bungsu HD cenah dongeng Mang Maman. Nah, nuhun atos nyimak atos ngadangukeun. Teras aya ti Nyi Mas Layung Sari ngiring manco Kang. Mangga atur nuhun atos manco dina channel Sim Kuring. Teras aya deui Putri Wulan ya 8K. Mantap Kang nya mantap. Teras deui aya ti Agus Sarmati Kang Agus Sarmana hayang modal. Kuat meureun anjeunna hayang modal hayang kacai. Teras aya ti Kang Beno Pratama. Rame teh naonna? Sawios atuh hate rame mah ieu mah mung anu raresep bae kana dongeng Sim Kuring. Teras aya deui ti Kang Asep Suryana. Kaula mancok pisana. Siap.
Atur nuhun atos manco dina channel sim kuring Kang Asep. Teras deui aya ti Ibu Iis Yuliani anu imut ngagalenyu hadir manco. Atur nuhun atos mancona. Teras deui aya ti nepangkeun Ibu Nehaz ti Garut. Hatur nuhun atos nepangan ka channel sim kuring. Atuh sakitu bae baraya palawargi kanca-kanca balaraya anu teu acan dibacakeun komentarna sok mangga di komentar deui dina kolom komentar anu video alanyar kitu tah baraya. Sim kuring teh di dieu bade sejawangsul wae bade amitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.